Aul mah nungguan di pihak AA. Wah, penting pisan bagi hati abi mah. Nah, kan NTU-nya bobogohan abi aja awal teh geus sila geus hampir 2,5 bulan geus pada nyaho kolot aul kolot abi yang geus we nama urang nanyaan heula daerah ku tetangga bobogohan unggal poe terus posisina teh ku babaturan diledek wae can kawin-kawin nya Ari Aul mah nungguan di pihak AA. nya ari aul teh di pihak keluarga ama pasti yang buru-buru punya minantu tidak aul nu geuli soalnya geuli cuma barang langka bisa ari nikung kayak kumamun batuan nu bobogohan teh teh ngabeldug perasaan teh cukur gitu Pugu AA dabo mabeldug. kan kamu teh seperti hati aku sama hati kamu ngebeldug gitu jadi ngebeldug sangat besar gitu Nya tuanya Aul we heula Aul teh can nyeuseut can mah wadah. Nya Aul we heula. oh siap dadah Dadah. Nah. Kunaon Mi? Dia labu dihandap. Ani kunaon Mi? Dia labu dihandap. Kembali we atuh Mi, labu nu kitu mah salulah labu hate Mi, labu hate mah nyeri pisan. Bener oke jang, orang dia can cager gara-gara aku cinta setahun aja. Mane mami teu bisa mainkeun trik nak. Urang atuh Mi kana cinta mah geus mane mah lewat jauh. Sanajan urang banget kieu nya Mi nya. Tapi kana cinta mah nomor 1 Mi. Sombong pisan mane mah bunga siga Vespa teh anjing. Walaupun motor lama tapi Vespa mah banyak yang menyukai. Mi aya tunggesnya urang rek hareup Mi. Nyusul sobeng lah. Jodoh mah ditemukeun wae nya. Ujang mani angger sok kitu wae. Ari Aul kan pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bisa wae ujang mah Ari Aul santen mau ka mana? Mau ka mana? Abi teh aya pi obroleun nang penak yuk santen disaung. Picarioseun naon Ari Ujang? Pokona mah Aul penting pisan bagi hati abi mah. Oh nya atunya Aul daek beberes heula nya di bumi daek nyeuseung engke Aul ka ditu nya. Siap, Aul. Leng nun sia asal ribu goblok datang goblok di kondang teu yo bleng Ayo mah keur mah nyeri suku ditambah dek labu deui. ubaran atuh Mi sia teh goblok ulah dikitu-kitu Bleng, pengobatankeun Bleng, make obat naon atuh Bleng euy diri kieu Bleng. anu kitu mah teu kudu obat naon-naon awas ku urang ge bisa make alat tradisional Bisa kitu maneh make alat tradisional Bleng. aing maneh goblok nyangka ka aing teu belu lawas wae urang ngomikeun Tableng. sampai gandeng lebay atuh Kita Bleng anu kanjut Bleng. Bleng. geus cager ieu mah dah aing moal menta buruh moal geus cager atuh Anjing sobleng lain beki cager ieu beki nyeri anjing. Anjing sobleng lain cager ieu beki nyeri anjing. Sobleng goblok. Deleukeun sa sobleng ku aing sia. Jang.
Ada obleng kebenaran ya teh bleng aya obleng. Kebeneran naon emane Jang? Nya bleng, ujang teh bleng boga kenalan anyar bleng awewe kitu kumaha sih bleng cara nembak ka awewe. Ujang kemajuan euy alhamdulillahirabbil alamin atuh Jang kitu mah. Awewe mah ulah diulahkeun serepet teh langsung Jang bisa kabur ku batur. Nya eta bleng urang geus sieun kabur ku batur kumaha sih bleng kata-kata nembak ka awewe. Ieu Jang carana mah heuh. Da soalna amun diobrolkeun mah Jang maneh moal inget geus kieu ku urang di bejaan trikna. Wah bleng eta teh trikna. Ke maneh pas edek ngobrol jeung awewena telepon obleng, tangke ku obleng di bejaan. Jadi turutan kata-kata obleng. Mun cek obleng teh A, nurutan maneh A. Cek obleng C, maneh nyebut C, oke? Oke, siap lah bleng mantap Nu nya bleng nya engke ditelepon ku Jang siap. Oke, Pak Bos siap. Ah, gitu Jang kudu aya kamajuan maneh teh. Siap, nu nya bleng ya. Siap, Engke ditelepon. Kumaha bleng? Itu awena geus aya bleng. Sok sampeurkeun awena sok. Siap bleng siap. Mana si Ujang teh nih Lami? Aduh, kapuntennya Lami. Nya Wios. Pada nyari resno Ujang teh. Nya kamu teh siga 134. Naha. Gak ada duanya. Anjir, si eta ngagombal geus terus ngagombal kalau mah rilek ngagombal. Ah nih Ujang mah angger tadi mana-mana ngagombal wae. Nya tuh hari kamu udah comanya kudu bisa ngagombal. Iya, rata-rata buaya. Terus menurut kamu semua lelaki itu buaya? Terus bapak kamu bayawak? Ini nyarios teh ka mana wae. Aing kene ka sobreng euy. Ku aing teh dah. Lu buru inaun hibur ngadeg-deg ibu. Ulah kan ngadeg-deg kalem. Tenangkan hati, tenangkan pikiran Anda. Kalem. Buru. Kieu Jang. Kamu itu wajahnya seperti Nya kieu jadinya wajah kamu teh seperti naon? bool. seperti bool. Naon ari Ujang maksudna abi disaruh ke jeung bool? Yo, bleng anjing goblok. Ngabejuan itu bener goblok dulu aing diambekan era goblok. Bleng goblok. Naon ari Ujang mamawa ka bogo abi si Obleng? Abi mah teu ngeunah, beungeut abi disaruh ke jeung bool. Kieu da goblok anjing goblok jadi aing disiksa ku awewe.